mata ulah acak-acakan banyak khutbah sagala nyaritakeun kabeh khutbah nyaritakeun Agustus khutbah jarang nyari teu beres eta mah khutbah salat nu 2 rakaat teh jadi khutbah mentak geus teu bagusna teu kudu ditarjamah nya teh salat pengertianana salat geus lamun deuk ditarjamah meunang cek fikih narjamahkeun nu dibaca lain ader-aderan. Ieu kuarikan ader-aderan tungtung nama orang jadi hebat henteu ngadengikeun khutbah sugan tambah takwa aja henteu. Nah karena itu tah geus balikan bahasa Arab daripada besi ngarusak. Meundang diterjemahkeun narjamahkeun babacaan nu dibaca. Ai nu dibaca nangan sabaris ai ngacona boh. Mun henteu di tek ku masyarakat trek terus bae terus. Eta bangke turun khutbah maning dirantai khutib kos kitu. Asupkeun ka sumur. Nah eta. Jadi pengertian ada lain khutbah ceramah gaganti salat 2 rakaat mutatadina zuhur 4 jadi 2 deui jadi khutbah geus khutbahna teu meunang ngaco. Aya aturanana geus khutbahna ge kudu aya hamdalah, kudu aya sholawat, kudu aya Quran, kudu aya wasiat, kudu aya doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Doa eta teu sah salat kabeh. Dak perhatikeun aya aturanana ieu mah lain sa khutbah-khutbahna. Dediuk teu sah. Sebab diangkat sarakaat. Geus dipisah 2 khutbah teh sarua jeung 2 rakaat diuk heula diuk karak nangtung deui mun neretet bae jana diukan heuy ai sia goblok sia ai ge garusak salat aing sia nah eta lan mah khatibna kudu nu paham ulah tarjamah acak-acak ieu mah salat ndek khutbah mah nya ndek ceramah ketas jumah atau meme jumah. Los ceramah sadakna nya da tekam budak ngebudak geus tah. Cenah nu ngadengekeun atuh karasa ku sia berarti sia teu dipake karasa. Ieu mah keur salat ieu mah ditah Allah. Tungtung nama pan kulantaran salat ieu kan anu ngadengekeun age teu meunang teu ngadengekeun. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam. Wa may yatakallam fala faqad lagu wa man lagu fala jum'atalah. Deuk kumaha coba di mana khatib naik ke mimbar ulah ngomong awas urang lamun ngomong berarti lalagaan sia lain keur salat wa man lagu fala jum'atalah teu boga jumat sia teu sah ye atuh mah khatib urang lalagaan bila perlu main coklak di dieu ye atuh khatibna kudu duladeuleuh pan ieu kos ge berarti robah khutbahna atuh geus babarodo masyarakatna atuh khatibna kudu pinter ngarusak aing khatib khutbah aing ulah dipaksakeun berarti barodo geus atuh bere penerangan atuh ku khatib bere penerangan ulah datang ka ngarusak salat teh ieu salat Jumat teh rusak atuh kabeh ge dikarubah diacak-acakan tah ieu keur sakalian nyaritakeun Sidina Umar ieu bulan ieu nu mata 40 gaganti ta'zir. Nah ieu ge khutbah gaganti salat. 2 rakaat jadi khutbah. Handak teu bisa teu meunang teu buka wudu hati-hati. Jeung teu meunang lalagaan. Urang bae urang nu ngadengekeunna teu meunang nundutan. Nya salat nundutan. Ieu mah geus adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu asyhadu an la ilaha illallah geus bare nangtungnya masih khusuk jasa aduh nu digigireun ngantep deui hareup imam geus mulai Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim nya kakara kudang nya deuk nangtung isin deuk diuk bae pan nya ada salat kumaha aingnya cek saya sih hade ya urang bae urang heula mimitian sing rapih jangan masjid nu rapi sebab ieu mah Jumat salat ieu mah lain lalagaan. Bisi aya khatib anu ngaco urang henteu bisa negor khatib pindah. Salat Jumatna pindah ieu urang di dunia moal kebel.
dibawa acak-acakan ku khotib bloon ieu teu nyahuan bawa eta salat acak-acakan segala nyaritakeun ngaler ngidul ngetan kul tarjamah teh narjamahkeun nu dibaca lain haju acak-acakan hayu tarjamahkeun alhamdulillah hamdan katsiran alhamdulillah sia ngaco aing mah kagok aing ku suara sia aduh masya Allah poe anu terpilih teh aya 4 lain sambarangan poe nu 4 nomor kahiji yaumul Jumat poe Jumat teh lain sambarangan lantaran dina poe Jumat teh fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullah ta'ala syai'an min amri dunya wal akhirah illa atahu iyyahu ku Gusti Allah di jero poe Jumat teh aya hiji jam aya hiji waktu anu teu pati ngakuran manusia seorang muslim di jero eta waktu kemudian menta baik urusan dunia maupun urusan akhirat langsung bakal dibere ku Gusti Allah poe Jumat tinggal jamna jam sabaraha teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi apakah tas subuh apa jam genep apa jam 7 apa 8 9 10 apakah jam 12 apakah mantes Jumat atau asar teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi maksud teu dibejakeun abeh full sapoe Jumat teh ulah ka mana ulah kamu coba lamun dijelaskan oh ieu teh waktuna teh jam 12 atau jam 12 kabehan ngintip jam 12 atawa jam hiji ngintip jam henteu pokona mah sampai Jumat bae ulah aya nu sempet-sempet ka pasar ulah aya nu sempet ka kantor bangkrut negara ulah aya nu sempet bae ka mana ka sawah pa Jumat mah geus bae aja kelantas bae 10 tasbihna 9 jual hiji atuh siapa jualan keneh bae nah ieu pa Jumat lain lalagaan sebutna ge sayyidul ayyam rajana poe Jumat mentak diprediksi mungkin bae waktu ijabah teh sabada azan Jumat sabada azan tah sabada azan didinya waktu ijabah cek sakaol sabada salat sunah begitu azan langsung salat tas setelah salat sunah cek sakaol mah memeh imam naik ka mimbar didinya gegeraan mentak begitu imam keur naik ya Allah minta dunia Gusti mobil teu parugu ulah di embat isin jero hate bae siksa kaul mah antara khutbah 2 khutbah kahiji diuk tah di jero diuk di dinya waktu ijabah siksa kaul mah beres khutbah kedua memeh dilaksanakeun salat Jumat siksa kaul mah ta salat Jumat siksa kaul deui mah jam hiji siksa kaul deui mah bada asar siksa kaul deui mah memeh azan maghrib tanu mantak poe Jumat mah geus bae ngintip jam bae di mana asal didinya pas orang mentang guys dibere langsung asal orang pas di waktu eta guys Masya Allah ngan modelna eta okos Lailatul Qadar teh kan teu dijelaskeun ngan kebiasaana malam-malam ganjil padahal mah teu kitu kebiasaana malam lilikuran padahal teu kitu
bebelasan gaya nu manggihan Lailatul Qadar. Abah nyong serong urang Lailatul Qadar dengan modelna asal aya Lailatul Qadar bae malam eta urang tunduh dibenta-benta ke kieu asa di mana tunduh tak ieu ge waktu ijabah teh pas kitu Poe Jumat. Yes, nomor hiji poe Jumat. Nomor kedua Yaumul Arfah. Poe Arfah lain lalagaan eta poe teh ngabogaan nilai anu pohara. Lantaran di mana terjadi poe Arfah yubahillahu taala malaikatahu. Allah ngabanggakeun diri terhadap malaikat. Cek Gusti Allah ya malaikati unzuru ila ibadi ja'u susan kubra deuleu kumaraneh hamba-hamba aing anu dararatang di berbagai penjuru negara di pelosok-pelosok dengan penuh karudinan. Poean Arfah mah di Mekah ngan sakadar make dua helai. Eueuh nu make jas, eueuh nu make dasi teu berarti di hareupeun Allah mah jas jeung dasi. Kedeul banget lagi eueuh nu make endeu ka Arfah asup ka salon teh aya. Eueuh, Tah dek apel ka salon mah. ka Allah mah ruwag-ruwig tur kedeul. Boro-boro ngurusan awak bugu baju ge teu dipake ngan saukur dua helai. Cek Gusti Allah hei malaikat pandang ku anjeun. Qad anfaqul amwal. Nyana daratang ka Arfah. Aya nu ngajual sawah, aya anu ngajual mobil, aya anu ngajual buruan imah, aya anu ngajual kebo, berikut jeung anak kotok tuh menghormati ka aing kabeh ge hayang. Lain bae nu ngoran nini bengking tuh deuleu Gusti. Aki-aki deuleu. Dararata. Hayang nyaos ya malaikat tuh. Nini itu mah tuh embe dijual, kotok dijual. Buruan imah dijual jeung anak-anak kotokna. Nah, menghargai ka aing, hayang kapanggih jeung aing. Ternyata horenganan di negara nama pamarentah eta teh horeng ngaleglegan duit nyana. Nyana mah ngajual anak kotok, tapi negara mah geus sakean juta asal tanda tangan haji meunang. Pikir ku sia. Coba malaikat. Aneh tante. Lamun nyana ngajual anak kotok hayang kapanggih jeung aing, kumaon peta bupati hayang menang jatah. Ku goblok-goblokna bupati. Ku goblok-goblokna presiden. Tuh anak kotok dijual hayang kapanggih jeung aing nyana. Meuli Lexus tolong teh coba. Tapi eta mah dikitu. Di Amerika lain di urang. Di Amerika tuh mana? Di Amerika begitu. Sedih urang. Haju ngadagoanana geus nyaho malaikat. Aya anu 5 tahun. Bejana cenah di Indonesia mah 27 tahun. Kabur malodar sia. Hayang kapanggih jeung aing tuh. Taha. Saksian ku aranjeun kabeh geurage. Hajuat Abul Abdan. Isyhadu inni ghafartu lahu. Tidak terkecuali nu aya di Arfah wa aing dihampura kabeh dosana. Untung jasa jelema nu di Arfah. Untung jasa jelema nu di Arfah. 2 tah poe Arfah. Hiji poe Jumat, 2 poe Arfah. Geus urang ge atuh poe Arfah geus ulah make ihram bae. Sanajan di dieu ge. Kunaon mengaji pene make ihram, nah aing nurutan di Arfah bae sakieu teh geus teh. Ya kieu bae geus set.
Baju dahar lagi di lapangan. Nurutan di arpa bae di ditu. Ulah nyisiran banan. Kayak anak nama waka grogol misalnya. Bapak menjadi berubah sekarang. Iya. Nomor katilu yaumun nahri. Poean lebaran haji. Qarrabal abdu kurbanahu. Tiap jelema anu ngalaksanakeun kurban, Allah mah teu hayang dagingna. Allah mah teu neuleuh getihna. Tapi Allah mah neuleuh teh takwana. La yanalallah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa. Los dagingna mah jang sia, dahar ku sararia, tapi aing mah nilai nu ku aing katarima takwana eta jelema. Fa awwalu qatratin qatarat minal kurban takunu kafaratan likulli dzambin amilahul abdu. Setiap tetesan getih nu nyek celekatana nu dipencit ku hiji jelema maksudna korban Eta teh ngajadikeun pangampura dosa. Setiap tetes trak mangkaning sabaraha gelaseu getihna. Ieu getih sacek celek bae suara ya. Ieulah poe lebaran. Mulia jasa. Teu bisa urang kuari mah mencit korban kuari teu bisa. Di luar bulan haji urang mencit korban teu bisa. Eta mah ngan sakadar poe eta we poe lebaran jeung tasrek 3 poe. Lamun jelema boga duit kemudian henteu mencit korban, rugi jasa. Lantaran keur ditongton ku malaikat. Kararieu be malaikat. Coba tur si haji itu. Boga sebenarnya namanya duit. Pan bangunan nyokotan daging bae. Ulah neuleukeun tunjuk aing atuh. Biasa bae. Aduh. Sabarudak teh ditongton ku malaikat. Malaikat tonton kieu. Ya Allah, mana coba situ. Pan situ mah duit loba ge teh Coba situ. Cet. Tuh. Malaikat. Oh, itu tuh. Di itu masjid. Laporan, ya Allah. Itu mah tuh Pak anu mah di anu masjid. Allah geus bukakeun lawang sorga. Bukakeun lawang sorga, buka. Lantaran geus dihampura dosa. Masya Allah. Pokokna mah geus siapkeun kuari duit jeung celengan. Jang meuli kebo. Sapoe 1 juta urang jeung celengan. Duitnya di mana? Geus amun sapoe 1 juta teu bisa, sapoe 500.000. Yang celengan berarti namun kuari datang ke lebaran 14 poe. Nah, jadi berarti lamun 500.000 seperti itu. Berak. Kabeli kitu embe Garut. Bude teh. Wah, cenah kieu duit teh boga tuh sakitu mah. Geus bae tuh sapoe 100.000. 100.000 berarti kuari datang ke lebaran sabaraha? 1 juta. Nah, kabeli embe cisoka. Embe kacang nu leutik. Geus kuari mah lamun jadi tukang ojek, ngojek kuari sapoe-sapoena. Tah duit gojekna sing meunang 1 juta ceng celengankeun. Cek tukang ojek di mana horeng kiai. Boro-boro meunang 1 juta. Kadang-kadang babaturan mah nuhunnya. Sial da babaturan. Emang ge ai babaturan mah numpang nuhunnya. Urang heuheuh eta tukang ojek teh atuh biasa we tapi lamun aya jahe mah. Cet, deuk mayar ge enggak usah. Ikhlas saya mah. Udah jadi langganan aja dah. Saya mah ridho. Sial tuh tukang ojek. Masya Allah. Geus mah deui teu puguh karu. Eueuh logak naon direm. Hut karasa yang nyenud ka dieu.
Atuh Kang ojek teu bareres. 2 3 4 Yaumul Fitri poe lebaran fitri eta teh lain sembarangan poe lantaran diawali ku puasa. Setelah selesai puasa sebulan Nyana seakan-akan dek nyokot gaji berangkat timah masing-masing ke masjid untuk mengambil gaji. Cek Gusti Allah syahidukum ini qad ghafartulah. Kuing dihampura opat hiji poe Jumat ngeunggus kolot mah geus bae. Geus poe Jumat ulah ka mana? Geus kolot bang geus bae poe Jumat ulah ka mana? Ulah ka masjid-masjid di imah bae. Teu beres teh kolot. Poe Jumat yaum Arfah lebaran haji jeung lebaran fitri poe nu opat eta mah lain sambarang. Nah, eta teh si Dina Umar teh di mana eta meunangna? Pertimbangan cek si Dina Umar salat zuhur 4 rakaat. Ketika dijadikeun Jumat jadi 2, nu 2 deui adalah khutbah. Khutbah teh adalah bagian daripada salat nu 2 rakaat. Mentek teu benang sambarangan khutbah eta mah ulah ngaco-ngaco sebab salat keneh. Hiji kudu boga wudu, 2 teu meunang ka kitu buka aurat, nomor katilu teu meunang ka pasil. Teu meunang ka pasil lantaran salat keneh. Mata ulah acak-acakan banyak khutbah sagala nyaritakeun kabar. Khutbah nyaritakeun Agustus, khutbah jarang nyari teu beres eta mah khutbah salat nu 2 rakaat teh jadi khutbah. Mentak geus teu bagusna teu kudu tarjamah nya teh salat. Pengertianana salat. Geus lamun deuk ditarjamah meunang cek fikih narjamahkeun nu dibaca lain ader-aderan. Ieu kuarikan ader-aderan tungtung nama urang jadi hebat henteu ngadengikeun khutbah sugan tambah takwa aja henteu. Ya karena itu tah geus bandingan bahasa Arab daripada besi ngarusak. Meundang diterjemahkeun narjamahkeun babacaan nu dibaca. Ai nu dibaca nangan sabaris ai ngacona boh. Mun teu ditek-trek ku masyarakat trek terus bae terus. Eta bangke turun khutbah maning dirantai khutib kos kitu. Asupkeun ka sumur. Nah eta. Jadi pengertian ada lain khutbah ceramah gaganti salat 2 rakaat mutatadina zuhur 4 jadi 2 deui jadi khutbah geus khutbahna teu meunang ngaco. Aya aturanna geus khutbahna ge kudu aya hamdalah, kudu aya sholawat, kudu aya Quran, kudu aya wasiat, kudu aya doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Doa eta teu sah salat kabeh. Tak perhatikeun aya aturanana ieu mah lain sa khutbah-khutbahna. Teu diuk teu sah. Sebab diangkat sarakaat. Geus dipisah 2 khutbah teh sarua jeung 2 rakaat diuk heula. Diuk karak nangtung deui. Mun neretet bae jana diukan. Heuy ai sia. Goblok sia aing garusak salat aing sia. Nah eta lan mah khatibna kudu nu paham. Ulah tarjamah acak-acak ieu mah salat. Deuk khutbah mah nya deuk ceramah ketas Jumat atau meme Jumat. Oh, ceramah sadakna nya tekan budak ngebudak geus tah. Cenah nu ngadengkeun atuh karasa ku sia berarti sia teu dipake karasa. Ieu mah keur salat ieu mah ditah Allah. Tungtung nama pan kulantaran salat ieu kan anu ngadengikeunage teu meunang teu ngadengikeun. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam. Wa may yatakallam fala faqad lagu. Wa man lagu fala jum'atalah. Deuk kumaha coba? Di mana khatib naik ke mimbar ulah ngomong awas urang. Lamun ngomong berarti lalagaan sia lain keur salat. Wa man lagu fala jum'atalah teu boga Jumat sia teu sah.
ye atuh mah khotib buat barang lalagaan bila perlu main coklak di dieu ye atuh khotib da kudu dula-deuleut pan ieu kos ge oh berarti robah khutbahna atuh geus babarodo masyarakatna atuh khotibna kudu pinter oh ngarusak aing khotib khutbah aing ulah dipaksakeun berarti barodo geus atuh bere penerangan atuh ku khotib bere penerangan ulah datang ka ngarusak salat teh ieu salat Jumat teh rusak atuh kabeh di karubah ge acak-acakan tah ieu keur sakalian nyaritakeun Sidina Umar ieu bulan ieu nu mantap 40 gaganti ta'zir nah ieu ge khutbah gaganti salat 2 rakaat jadi khutbah hendak teu bisa teu meunang teu buka wudu hati-hati jeung teu meunang lalagaan urang bae urang nu ngadengekeunna teu meunang nundutan nya salat nundutan imang geus azan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu asyhadu an la ilaha illallah geus bare nangtungnya masih khusyuk jasa aju nu digigireun ngantep deui imam geus mulai Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim nya kakara kudang ya deuk nangtung isin deuk diuk bae pan ada salat kumaya cekir saya sih hade ya urang bae urang heula mimitian sing rapih jangan masjid nu rapih sebab ieu mah Jumat salat ieu mah lain lalagaan bisi aya khotib anu ngaco urang henteu bisa negor khotib pindah salat Jumat pindah ye urang di dunia moal kebel dibawa acak-acakan ku khotib bloon ieu teu nyahuan bawa eta salat acak-acakan segala nyaritakeun ngaler ngidul ngetan kul tarjamah kudu dibaca lain haju acak-acakan hayu tarjamahkeun alhamdulillah hamdan katsiran alhamdulillah sia ngaco aing mah kagok aing ku suara sia aduh masya Allah nah tarjamakeun terus ayat da tarjamakeun wasiat da tarjamakeun aya ditarjamakeun mah beunana naon narjamakeun usikum iya ya taqwallah kula wasiat ka kaula jeung kamareh kabeh takwa ka Allah sing hararade teu naon tah beres Jumat imamna main catur pan tadi usikum ayuhan nas tegap ayuhan hai manusia ditatak lah turun khutbah main catur geus bandingan bakeun golok ai sia takwi usikum naon sia hah hayu jeung aing main caturna sia golok tah eta khotib anu bener ulah main tunjuk khotib asal khotib nyandakan wasiat malulu ayuhannas ittaqullah waf'alu khairal la'allakum pohana tepat urang-urang kadinya da ka khotib Assalamualaikum salam jangan nonton TV aing teh senang khotib kos kitu. Ya Allah, ya Rabbi. Ikan sholat masalahna. Ai ceramah mah kipudoli, acak-acakan los. Kita walain sholat tamanya nama Zapira bisnis. Aduh. Iya, kau bagus tepati. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Karena perubahan-perubahannya nama dia perubahan sih atau bencana. Kadangnya nak orang kotob berapa nih. Coba ge, jadi bayar ngomong ke. Aku tuh berapa di kos gitu. Iya khutbah berarti gak ganti soal sing hade. Guys hati-hati degekeun kurang.
perhatikan lengan orang temenang uca aco kadia itu nunjuk doangnya nunjuk jadi masalah masa ke sholat nunjuk wa man lagha fala jum'atalah lalagaan berarti tunjuk ngomong ngobrol fala jum'atalah teu sah jum'ana sia eta cak Kangjeng Nabi sok dibaca kurang iza saidal khatibu alal minbar fala tatakallam wa may yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah orang beungeut siang teu bujuma. Ya Allah ya Rabbi eta hadis eta kan dibaca tu urang mah ji sugan teh naon cenah hartina makana tanyakeun atuh ji sugan teh eta mah hadis naon bae idza sa'idal khatib 'alal minbar di mana naik seseorang khatib kana mambiun mimbar pada cakakallam ente ulah ngajablog wa may yatakallam sahaja lamun ngomong faqad lagha berarti heureuy lalagaan wa man lagha fala jum'atalah cak Kangjeng Nabi dan baru lagaan berarti teu sah Jumat tah abeh tenget urang besi salat di lembur urang terjemahanana ngaco urang negor teu bisa pindah salametkeun awak urang di akhirat aing waduh kos kiamat pan salat ieu mah lain ceramah ieu mah lain. Madak kula pernah di Garut pajubah terus di Bandung sholat Jumat milu begitu sholat Jumat waduh ngaco ieu mah khutbah acak-acakan kieu langsung zuhur nah zuhuran sholat salametkeun sholat waduh bahaya pernah deui di Bandung ka dieu set pajumah jeung guru malah di Bandung jeung guru ti Cililin dekat dia dekat Banten mampir ka dia poe Jumat hayang poe Jumat nyanan pas itu harita pada larang langsung sholat Jumat ti Cililin rada beurang sholat Jumat pada larang sarua Jumatna kos gitu Noel zuhur acak-acakan khutbahna salametkeun diri urang tapi ulah jeung fitnah tegor heula ieu teh kapan khutbah ieu mah gaganti salat teu meunang ngaco lamun nyana ngaco bae terus bae pindah urang mah nya terus bae urang nuturkeun ngaco di atuh lagi salat ieu mah salat mantak sing hade salamat kan engke tanya pan mun mah haji deukeut ka masjid ieu sih kok masjid ka ditu jumahna teu meunang gara pindah kumaha aing bae geus bongan sia ge kumaha sia atuh aing kumaha aing lain mah haji pan eta teu kapisah masjid imah kajeun aing mah geus ngaji kos kieu ge sia moal so amat aing kadang-kadang sok tungtung mah gelut bae di dinya ayo salamet keun si gade urang kan mal kebel di dunia ajung ke di akhirat urang aduh lamun ka neraka ku gara-gara urang salat Jumat teu ditarima deui kumaha coba ieu salat Jumat cek malaikat teh rusak padahal mah teh nyaho pan sia ngaji bae teu didengekeun saekeun sulusia ku sia cek malaikat neraka sia deui kumaha coba urang emang Sidina Umar bisa ngalawan ke malaikat potongan urang mah pan gepeng bisa mantap ke Sidina Umar orang minta tolong ke Sidina Umar tulungan ya aing jatuh wau ka sia sia tilok hadiah tilok naon tilok aing ndek kumaha coba ketika hiji manusia hiji umat di negara kemudian ku Gusti Allah teh diturunkeun seorang nabi titah dakwah ngajakan nauhidkeun ka Gusti Allah umatna dirinya terpercaya karena nabi tersebut inkar ku Gusti Allah selalu diberi siksa dengan cara siksaan teh ku kasangetan fakir penderitaan gering diberi ku Gusti Allah teh paila datang ka hes timbul penyakit maksud Allah gitu teh supaya berpikir manusia la'allahum yatadarra'un la'allahum yadurra'un diberi susah ku Gusti Allah
dibere garing manusia maksudnya supaya jelema tadarruk ka Gusti Allah nurut ka Rasul nurut ka Nabi nu diutus ku Gusti Allah DPDP supaya tunduk supaya ngarendahkeun diri anu dimaksud kadituna supaya percaya iman ka Allah iman ka para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala eta umat nu baheula teh kitu teh heula tah eta teh sebagai contoh nu baheula cak Gusti Allah terus datang ke Kangjeng Nabi Muhammad datang ke sabada Kangjeng Nabi Muhammad tadi kitukeun mah bakal kayak dibere susah dibere garing maksudnya supaya iman ke Allah Indonesia baheula teh di zaman kitu Belanda urang nu nyaritakeun di zaman Belanda dongeng-dongeng bapak urang baheula emak urang baheula ngeunahna cente lantaran eueuh roti boborosan kunyana dicabut geus mah boros pare geus mah boros kalapa boros panan pandan dan lain sebagainya didahar kunyana kunaon eta lantaran eueuh bala-bala didahar kan kunyana susah kabladieuna terus kaleuweung diteangan kunyana buat tangkal ieu yang ngeunah ieu aya sueg dicabut dibawa ka imah terus dipasian terus dikulub golotrok di dahar di kalapaan cak ngelangeun aya tetanggana nu nurutan fajar sueg kunyana horeng badur mabok nyana eta kan zaman eta teh zaman susah nah ieu zaman susah ya dibere susah ieu keur zaman harita baheulanan zaman nenek moyang urang baheula jadi geunah bejana sagala derwak ngeunah nu asak mah sagala cente ngeunah sagala kingkit ngeunah sagala kitu katokak ngeunah sagala rupa kudu eta atuh kapan eueuh dahareun nu aya eta atuh geus lamun urang nyaritakeun zaman kamari ieu beuh nyabot dangdeur masyaallah sagede jempol teh di pasianan di dahar atah-atah isuk-isuk ku amis yak nyana loba dahar ku ari mun teu nyeri beuteung kunaon sebab eueuh dahareun zaman eta mah ngeunah jasa zaman kula bae ge lamun urang ngadahar kitu nyaritakeun tentang ngadahar naon dangdeur atah pernah ngadahar kitu huwi nu atah ngeunah ngadahar sao atah ge ngeunah sao atah ya Allah ya Rabbi ku ngeunah eta sao teh komo rada mengkel-mengkel mah ya Allah sao atah tidak nu mantak baheula mah lamun aya rujak tumbuk teh rujak tumbuk mantep jasa lantaran sagala araratah araraya ngeunah kuari mah kuari loba dahar teu ngeunah nu kos karitu nah ieu dibere hararese ku Gusti Allah tapi eta jelema lamun ba'da magrib breng ngararaji ka imah ustad nu tinggalin ngaraji kabeh mari ustadna ge teh yang dibayar jeung hayang-hayangan ge nu mayar ieu masuk kalat duit teh aduh bisa jana maca Quran aju anu rada gede mah pan baheula ngajina teh rada panderi mimiti nu ngejah heula aju nu gede geus ka Quran aju balik-balikna kan ka masjid di masjid paling jago nyana nakol bedug hiburanana teh nakol bedug hiburanana sakitu dagdugdug geus eta hiburan nyana sakitu doang geus baheula mah aman bere kabelah dieuna terus mahmur ku Gusti Allah teh terus engke paroho deui ka Allah jadi bere susah deui ku Allah kuari be kuari leleti kanan ya kieu bae
Ini mah cerita perorangan we ulah kabehan ada perorangan ini. Kayak kaharti kakabehan nih. Kayak kaharti kakabehan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, Kiai, doakeun kula. Mana? Kula dek dagang Kiai, aduh boga modal supaya maju bayi. Namun maju mapan masjid tuh omean nya nanti pondok pesantren amis ngeunaheun kadengena kana ceuli. Ngeunaheun nya geus pokona malah kula mendek ibadah bae. Guys, doakeun ge padahal tadi doakeun ge wae sugih subeng mah keur carita perjalanan. Iya cek ya itu sing bener itu sih dagang kayak seminggu datang deh kalau 2 minggu datang deh wah gede hiji. Waalaikumsalam loh bari geus dia bantingkeun kopiah ge blek sia kunaon ngabanting puyang cenah kieu doakeun ieu kunaon hayang bisa ngazakat cek dah mantap jasa eta ngomong hayang bisa ngazakat berarti hayang sugih kan yang bisa ngazakat cenah kulit itu bisa ngazakat lain yang sugih teh inggur mah yang bisa ngazakat hayang nyaho ibadah zakat sia ngomong pinteran teh tah berarti yang sugih ya doakeun lagi cenah kudu maju guys sebulan sekali datang sebulan sekali terus dibere maju ku Gusti Allah nu kahiji maju nu kadua maju blek rada lambat kayak makanya 3 bulan sekali. Assalamualaikum, Kiai hamkurat bisa ka dieu bulan-bulan kamari mah. Ku ada sibuk masalah sih. Ieu mah doana bae geus Kiai. Set. Balik deui nya ka Jakarta atau ka gede satahun teh datang. Waalaikumsalam. Aduh, Kiai kula ngan bisa lebaran doang cenah ieu ka dieu. Kurang emang sibuk cenah masyaallah. Geus doana bae Kiai mah ieu mah. Pokona mah jauh di mata dekat di hati masalah. Segala dalil segala tuh. Dalil-dalilnya nah tuh gak salah. Beli mobil plang nggak teka kiai asal teka kiai baik berarti sholat ke wallahu a'lam sholat ke wallahu a'lam aya zuhur ke asar henteu aya asar zuhur henteu kabelah ditu lah zuhur henteu asar doang zuhur mending geus sekaligus ulah henteu keur ngalamun mah sholat ngana ge henteu deui sugih diberi amruk menang 5 tahun sugihnya atau 10 tahun berat ke dunia tuh ngaranna plak datang deh Kiai mage Waalaikum Waalaikumsalam lu Kiai kunaon jadi duh orang kos kieu nya Kiai aya kamar wajang kula deuk mondok bae macem-macem sakitu mondok nek naon geus teu kuat cenah hirup ieu orang kos kieu lah dunia sakumaha kieu sok didongeng-dongeng kunaon emang amruk Kiai dagang berapa tahun 10 tahun gula teu ka dieu sekali da ka dieu kula amruk aing mah pake kokoset bae tuh Gus ya teu meunang teh Kiai ngomong kos kitu teu meunang ieu keur carita doang segala kokoset segala naon tah ieu keur carita bae jelema susah datang ka Kiai berarti kan carita Kiai berarti nyana ngadeukeutan Allah senang ka Kiai kajian ieu mah keur carita ka Kiai padahal mah hakikatna mah ngajauhan ka Allah kan tuh jauh keur susah mah jelema deukeut ka Allah keur senang mah jauh ka Allah nu matak hebat jasa jelema lamun keur loba sagala deukeut ka Allah hebat jasa carang jelema deukeut ka Allah teh mun geus kajepit jasa tinggal buntut tapi utak bae eta bisa kula keur carita di Bandung mun ente ka Bandung aya didinya ngaran kitu toko Almasum nyaritakeun deui aya naon ngaranna pom bensin Almasum mushola Almasum masum Bandung loba kori aya pondok pesantren Almasum aya yayasan Almasum loba bank boga Almasum Bandung eta teh kumaha dongengna baheula ngaranna Haji Maksum eta teh keur susah jasa datanglah kami toha ke Garut KS tadi mami toha doana Kiai geus di mami toha tadi dinya geus didoakeun beres mi toha berenang tuh ngadoakeun maju amruk deui tas maju teh teu ka imam toha teu ka imam toha amruk ka imam toha deui masuk ngedeng deui di imah TS deui biasa doakeun majuna teu kira-kira pohar aja sah miliuder Bandung geus lah geus datang ka pae teu kapanggih
Nggak sekali masalah, ieu keur carita masalah, itu masalah, punyana gitu bermasalah. Ieu mah keur carita kos kitulah dunia, poho dunia maka Allah. Tah ka Allah tah, tah datang ka pae teh teu kapanggih teh jeung mitoha tah. Lantaran diana teh urusan dunia. Masya Allah karim. Aya deui moal dicaritakeun tah di Bandung, aya anu boga kitu Majalaya, nu boga pabrik samping, keur susah datang ka guru kula. Datang, terus ada senang, poho. Susah deui, datang deui. Oh, senang deui. Terang, senang pohara jasa. Senang kadeleuna padahal hutang gede. Senang baheulana, poho. Ka eta dunia mah kos kitu. Anu mata ku Allah, ieu keur nyaritakeun di dieu. Ieu keur nyaritakeun ieu teh. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil basa'i wad dharra. Tepati ngutus kaula ka hiji nagara, diutus seorang nabi kecuali ku kaula teh disiksa ahlina, nu mantak disiksa lantaran teu percayaeun ka nabina, ngabohongkeun ka nabina. Ku Allah disiksa teh lain di kukumaha heulanan, dibere kesulitan yakni kapakiran, dibere kageringan. Gering luar biasa keur carita perorangan cara tadi keur cerita secara umum keseluruhanana. Oh, anu diberenya susahnya gering, beuh, ieu mah naon kitu ngaranna murag di tangga katibah tangga. Nya susahnya gering, geus pupurieun ieu mah. Anjo diusir ku pemajikanana. Beak anak ngajauhan, geus bae eta. Tah ieu. Dibere susah ku Allah. Maksudna naon supaya tadarru ka Gusti Allah, la'allahum yadarra'un. Urang we kos kitu, kesusah deket ka kiai zarah. Ka kiai zarah barang susah, barang sugih henteu. Henteu kudu loba jelema, loba diurangkeun kos kara itu teh ambalaya. Nu matak lamun stabil bae, jelema keur susah cinta Allah, geus sugih cinta Allah, berarti kan nyana henteu kagoyangkeun ku lobana dunia. Berarti si koma hebat. Jarang 1000 hiji kan henteu. Asal naik bae mulai, geus. Kamari mah bisa tamat Quran sabulan sakali, ku ari mah Quran ngan di deuleu doang. Ekir kamari mah rada susah teh ya, bisa babarengan jeung babaturan barang kuari sugih geus teu bisa babarengan jeung babaturan. Kamari ieu mah keur rada susah teh ya, bisa seserian barang sugih mah tuh geus teu bisa kuari mah sibuk. Bandung teh, Surabaya teh, Singapura teh, Jakarta teh. Nah eta teh kos karari itu teh. Engge poho, ninggalkeun setik kan itu. Urang we kuari. Lah moal ke salat sunah lah. Mimiti teh salat sunah. Terus kabelah dia ke mabadiah bae lah. Cuma qobliyah jeung badiah henteu. Kabelah ditu mah bisa-bisa teu salat. Kabelah itu bisa teu salat. Tak eta kos kana ditu tah. Eta teh teguran ti Gusti Allah. Nah, jelema diutus nabi ku Gusti Allah. Sebuah negara lantaran kacau teu inget ka Gusti Allah. Utus nabi dakwahnya na. Sagesta dakwah teu percaya, disiksa ku Allah, dibere kesulitan. Carana teu hujan-hujan. Lamun geus teu hujan, atuh taneuh dangkal batela teu jadi. Mimiti nu kesulitan teh kapan munding sapi domba. Kabelah dieuna jelema kesulitan lantaran teu aya cai ti luhur teh diturunkeun cai ti handap panas eueuh cai. Cigolah jelema nang Allah cak Allah ayo coba sia dek kumaha coba baheula turun nabi kuari mah wali Allah mah teu kanyawan ulama nyaritakeun ulama kade cek kiai teh sing loba dumadeus ka Gusti Allah urang ti Allah dibere umur ku Allah bakal balik ka Allah persiapkeun urang yang menghadap ka Allah. Kemudian sing hade urang ieu lempang di taneuh Allah. Urang mah bangun tenang-tenang bae padahal mah taneuh Allah teh neuleukeun ka urang. Langit neuleukeun ka urang, tangkal kayu neuleukeun ka urang. Urang mah teu boga asa dideuleukeun, teu boga rasa dideuleukeun. Kok kaditu teu boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah. Jauh ka Gusti Allah, malah judi, malah mabok. Teguran ti Gusti Allah, dibere susah. Susah, kesulitan. Higi kuari-kuari keur ditegor ku Gusti Allah. Pabrik balalangkrut kuari.
geus di PHK leuwih ti 50%. Pulang kampung kuari. Pabrik nu aya na ge encan jelas. Manajemen geus teu jalan lantaran ekspor impor teu jalan. Sebab dolar makin naik. Kuari geus 13,4. Kadituna lamun 14 geus leuwih parah deui. Antara pembelian bahan baku jeung produksi jeung penjualan teu seimbang. Sehingga PMHK-an anu dilobakeun. Lamun kuari encan jelas bakal datang ka iraha, maka pabrik mulai gulung tikar. Geus pabrik gulung tikar berarti karyawan sabaraha ribu kali kuari keur aya kitu 50 pabrik atau 100 pabrik, sapabrikna menelan manusia kitu 2000 baheula ke dirata-ratakeun kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu. Terbengkalai nu boga kontrakan nu tadina ngandalkeun kontrakan di daharna teh tajang sagala rupa na kontrakanna ditinggalkeun maya listrik bapan terus bae nu geus eueuh nek kumaha tinggal nyana bae tambang mana gantung diri bae gitu ya mulai itu terbengkalai ye bang di urang kumaha pasarkan kuari kurang geus teu jalan hatina teh jalan teh kumaha jalan mah ala kadar jalan tapi kan lain cara biasa aset anu biasana satu hari menang 1 juta kuari mah teu menang 500 acat keur carita nu leutik carita nu gede ieu encan jelas datang ka irahana encan jelas. Nah ieu keur dicoba ku Gusti Allah nu tenang-tenang santri lah santri suka mikiran pabrik henteu santri mikiran tani atuh henteu santri memikiran perekonomian tuh nanti nyawa teu nyaho ka ekonomi ka politik teu nyaho santri mah sebab nyana mah jadi wali ka abeh meunang nyaho wali santri ya tuh tenang wae nyana ngitung bae we cenah geus payah balik-balik Assalamualaikum seuseuri ya padahal mah kolot-kolong duh anak aing geus datang deui we bah dua poe balik deui ka pondok kudu aya duit 1 juta boh aduh kalau ada aing ngakak di anak aing ye aya duit berangkat eueuh duit kula moal aya susul loba ada kira ka pondok deui pondok meuli ji Samsu kieu atuh nyaritakeun politik balik gigi nyaritakeun ekonomi duit aing ngambalaya teh loba geus cenah mah atuh geus nya mah jadi wali we pokona mah geus nah pang tenang-tenang geus jadi santri geus geus ngitungan bae ngaji mah tilok ngitung balik deh bae teu nyaho santri mah geus teu nyaho naon pokona mah ngaji ibadah geus teu nyaho naon jasa najan anu mikiran bae ge sugan atuh jadi kitu motivasi henteu atuh mani nyana salat berjamaah pondok ngaca Quran tadarus Allahu lazim bak dak masak beres beli botan dak duit aing ambual aya ti bapak aing pugu bapak nama ngedagang naon gitu ngartoge ngek geus teu nyawana naon ya dagang dangdeurnya nanjak kesangan tengah jalan kesangan kosokan heula ieu dorong deui ka ditu jual datang anakna duit bah meuli gudang garam kadeleuna mah rokok padahal kesang bapak eta cucu tapi juga boga pikiran eta henteu ya bapana ge ikhlas karena Allah lantaran cak bapana aing ngarido jasa aing dagang dangdeur capek ge tah pake ngabiayaeun sia komo sia bisa ngaji teu bisa ngaji ge aing nitipkeun ka sia teh keur macaan Quran ngajelaskeun Quran hadis eta teh ucapan Allah ucapan Kangjeng Rasul geus atuh pokona mah aing mah penting mah sorga we coba mantep henteu coba yeay kolotna ge senangeun ya eta teh nyana anu di dalam akhirat coba sakola hayo mere duit tak 3 juta jadi ibadah wallahu a'lam nu dibaca anak kitab naon dan lain-lain sebagainya jadi ibadah kalau wallahu a'lam datang deui minta duit hak tak dipake poya-poya ku anakna keur carita bener bae heulanan sakolana wallahu a'lam jadi ibadah wallahu a'lam teh ge buka tuh hate sia bego kalau teh ieu mah keur nu capek bae tah mere ka anakna
keur carita bisa ngaji geus pohara, keur teu bisa ngajina dicatat ku malaikat. Masya Allah, anakna cicing di pondok keur berjuang ngalaksanakeun muacaan kitab Allah, dawan Rasulullah, dawan ulama, dibiayaan ku bapakna anu gantar wasilah ngabiayaan anakna, memeh anakna ka sorga kudu bapakna heula. Amin amin, anak sia teu sakola teu mondok. Iya emang wah gitu. Masya Allah, Karim pohara jasa. Ayo tatanggana, saya ke mana? Dia ke pondok. Ye, tungguan. Ngodok kantong nunggu jero. Tungguan. Bahasa gede jasa ya cak budak merena yuk. Oh, set 5.000. Cak yang nanti nggak daguan ngodok kantong mangel. 5.000 doang. Dari segi kes mereka. Masya Allah, mandak kula inget baik, kula mau bejakeun jelemana. Waktu kula keur mondok, aya seorang pengusaha sok mere ka kula. Tah, dek kapanggih. Aya deui urang di nu sok mere. Tek datang ka kula inget baik. Kula geus marah naon. Kula sok dihadiahan bae ku kula, "Bu, aing baheula teh meuli kitab dibiayaan ku eta seorang pengusaha." Tah, tu hari sok dihadiahan bae lah galati anu ternyata ge pasti aya. Ada telengi tak hati teh tak nyana ngabiayaan teh sok mere mun balik sok mere aya deui dulur mun da balik menta teh mah atuh dibagi-bagi ku Allah ge nu mere aya nu menta aya. Nah ieu mah keur carita mun muka mata hati urang blak atuh emangna hirup deuk di dunia doang beuke geus di akhirat blak. Masya Allah, begitu seorang santri, ustadz atau kiai ditimbang amalnya bagus, sorga. Hei, cak pengusaha. Malaikat, ulah kali ke sorga kan? Emang kau naon gitu? Ulah kali. Emang naon hubunganan? Ayah hubungan gede jeung kula. Ulah kali ke sorga kan? Ji naon heula, ke tanyakeun eta kitab nu dibaca kunyana nang meuli saha. Tanyakan. Tad, emang boga kitab nang malikeun sa? Aya nang malikeun Pak Anu. Bener? Tuh Bapak Anu mana? Tuh rangkulan ya. Bari ngarangkul bang ngarewas aja ka tuh kasor. Jadi tuh atuh usul lain mah pokokna mah ieu ustad bisa baca Quran esa kaca kitab pan kitab nanti Bapak bejakeun ka Gusti Allah eta kitab nang ti Bapak gitu bejakeun ka ditu di cek ustad teh teu bisa kitu bejakeun ka malaikat malaikat bebeja Gusti jadi aya nu ngotot bae pengusaha hayang milu ka sorganya na emang nyana boga amal naon amalna mah teu pati bagus kan meulikeun kitab eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sebab dibelikeun ku nyana jeung sok dibiayaan ku nyana aduh cak Gusti Allah geus sok ka sorgakeun mah je lamun urang neuleuh ka dinya tah emang kumaha gitu ulah-ulah eta kapan dongeng Kangjeng Nabi aya jelema nu maot teu boga amalna naon ulah ka dikanarakakeun ka Kangjeng Nabi pan gitu. Coba sugan wau tante nyana teh pernah ngaji tante jeung kiai. Tanya pernah ngaji? Henteu. Pernah bareng jeung kiai teh kitu bejakeun. Pernah bareng jeung kiai teh? Henteu. Wau teh jeung kiai bejakeun. Wau teh jeung kiai henteu. Ieu mah berapa mosrongan ieu mah. Gaji tilok wau henteu bareng henteu pan puara tah mah. Coba pernah henteu ka imah kiai bae. Tanya siapa pernah ka imah kiai? Henteu. Masyaallah. Ieu henteu teh sabaraha henteu. Kangjeng Nabi liwat pernah teu ka kiai barang ditanya si pernah teu liwat ka kiai mun liwat pernah eta ge neangan embe kula leungit liwat ka imah kiai aya nu ngomong eta cenah imah kiai jadi kula nyawa geus ka sorgakeun berarti nyana eta nyahoeun ka imah kiai je atuh komo nu ngararaji di dieu eta nu ngabiayaan sarana agama mah kos kitu lain lalagan eta dongeng Kangjeng Nabi ditanya heula coba pernah ngaji henteu henteu pernah wau henteu henteu pernah bareng teh jeung kiai henteu pernah ka imah kiai teh silaturahmi henteu wow pohara jasa ieu mah sama sakali cenah mah ieu liwat ka imah kiai eta doang eta ge neangan embe salam tuh mau imang ngabiayaan kan pohara jasa Masya Allah. Nah
ialah tepati-pati kaulah ngutus seorang nabi ka hiji nagara kemudian bangsa jeung umatna ngabohongkeun kaitan nabi kecuali kaulah nyiksa ka ahli nagara eta ku cara dibere kesempitan kesusahan anu luar biasa perekonomian teh jalan pertanian teh jalan dan lain-lain sebagainya teh jalan sulit luar biasa wadbarro jeung penderitaan garing timbul gering-gering segala gering darah tinggi segala darah rendah segala ginjal segala macam-macam garing jelema teh geus mah kitu segala makroni segala kitu diet sirah dan lain sebagainya bahkan aya penyakit anu dibawa ke dokter teh geus ngecek melalui ronsen melalui kitu SG teu kapanggih penyakitna dicek dokter cek-cekna sehat pugu gering tapi cek dokter sehat bapak ini udah pulang aja sehat pugu gering bingungnya nangis aing gering dibajar sehat dokter bodoh guys bukunya nage geringnya nadu ngarasakeun tapi cek dokter teh melalui ronsen penyakitan melalui USG penyakitan darahna bagus ya teh bapak sehat ceknya cek jantung sehat cek paru-paru geus sehat tapi nyana nangis teu bisa kicep-kicep acan cek dokter pulang bapak sehat aing gering ceknya teh nah ini bukan bagian dokter coba ke sono ke Jampang Surade takut ada gaang di dalam perut nih coba nah iya geus teu kapagieun ku dokter ge geus teu kapagieun dibawa ku ari ka kulon ka Paneglang kaca dasari aya di dinya teh nu make iket ini penyakitnya cekel ping-pingna lot keluar paku tuh dulu tuh paku kos kieu aya di jero awak untung bisa hees gesaknya nanti Masya Allah cak nu nganter tuh lamun 3 kilo mah bisa pakai ngabangun dah paku mana aya di jero awak kudu aya pakuan segala bohong boro-boro paku urang kasura ge leutik jasa nyeri jasa tuh paku sok badak kieu mah urang teu percaya bae itu canya nanti apa ieu mah tidak selesai ieu mah moal selesai dicokotan kieu mah sebab di imah ieu mah aya orang hideungan kudu mayar ya mah segala apel jin segala apel jurig segala naon wah tambah cai tambah daun eta bener apa nu kitu bohong nu karana itu aya penyakit itu bener temen eta mah ngabohong dukun ngaranna nah ieu disiksa ku Gusti Allah maksud Allah mere peringatan la'allahum yadra'un supaya DP supaya tunduk rendah diri kadituna iman ka Gusti Allah nu kafir supaya iman supaya percaya ka utusan Allah anu geus iban ka Allah supaya balik tobat ka Gusti Allah supaya mantep menghadap ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala summa badalna makan sayyatil hasanah tuluy ku kaulan wagung digantikeun dibere eta kaum teh ina tempat kesulitan ka gorengan teh ane siksa al hasanat kabagusan nu tadina susah jadi sugih anu tadina gering jadi cager ku ari mah ku Gusti Allah teh dibere mahmur anu tadina dibere susah dibere gering ganti ku Gusti Allah dibere ku ari mah tina tadina panas jadi tiis tadina teu jararadi taneuh teh jadi tadina perekonomian macet ku ari jadi makmur terus jadi jalan dan lain sebagainya geus kasimpulan nama susah jadi sugih gering jadi sehat hatta afau sehingga tina subur tambah harta tambah loba munding tambah loba sapi tambah loba domba tambah loba ayam gitu kene kendaraan tadina boga motor hiji jadi 2 jadi 3 mobil gitu kene bahkan jeung pamajikan ge nambah tadina hiji jadi 2 jadi 3 ku makmur-makmurna masyaallah pohar anak baradakan jadi loba ta'afau tadi dangan boga anak hiji 2 kuari mun ditanya ti bibit itu 10 bibit itu 10 bibit itu 10 opat bibit jadi 40 geus lamun dek lebaran mudik jang anak doang nyewa bus ta'afau bahmur jasa ibu pohar jasa kumaha eta
tadi gitu-gitukeun ku Gusti Allah ke dibere susah ke dibere sugih ke dibere gering ke dibere cager eta teh kapan menang Allah maksudna Gusti Allah teh supaya inget bahwa ieu teh dadamelan Gusti Allah geus ana dadamelan Gusti Allah supaya iman ka Gusti Allah geus iman ke ibadah ka Gusti Allah supaya mantep nauhidkeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kumaha eta kaum waqalu cek eta masyarakat teh kupron nikmat kana kupur kana nikmat sing hade tamaki kikituan tekod masa abaana dara wasara bapa moyang urang baheula ge osok dikitu-kitu baheula ge lain osok dikitu-kitu emang geus terjadi ke susah ke sugih engke paila engke subur tiba lagi kitu ke perekonomian macet ke perekonomian teh jalan atau tiba lagi derek moyang urang ge kitu sarua jeung urang ieu teh ulah ditekadkeun bahwa ieu ti Allah wa hadhihi adatud dahri ieu mah emang geus kos kitu bae kaayaan zaman masa guari geus aya di ceuli urang loba jasa ketika aya gempa urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah ieu teh siksa ti Gusti Allah sebagian ngomong ieu mah kejadian alam caritakeun angin topan deg urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah siksa lantaran di dinya teh aya sumber maksiat anu teu katahan mungkin bae perzinahan mungkin perjudian mungkin bae di dia teh segala kredit dan lain sebagainya geus disiksa ku Gusti Allah tapi nya nama lain ini mah kejadian alam ada tuh dahri emang geus biasa zaman mah kos kieu jadikan tsunami dat peringatan ti Gusti Allah urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah nya nama lain kejadian alam lantaran di urang antara nu mukmin jeung nu fasik jeung nu kafir loba dedengean loba tapi ka urang lolobana dah kejadian alam eleh mukmin udah teger di televisi ngomong ini adalah merupakan peringatan dari Allah siksa titik geus kuduna kitu ieu lain kejadian alam nyaritakeun kejadian alam malulu teu harayang aing mah ngadengen ge eueun tegas ya kitu tak ka Allah hati-hati kita kembali kepada Allah kuduna mah di TV kitu haik para kafir iman kepada Allah cobanya nah di sel geus lah pokona nih kan guru ieu mah kejadian alam deui da iya jelema nu kalalupur nikmat teh ngomongna teh qad masa'abana dara wasara urusan kos kieu mah atuh bapa moyang urang emang kakeunaan baheula aya susah aya sugih aya panas aya tiis aya masyarakat aya menan gitu ngaranna aya keur paila aya keur subur atuh baheula ge karari itu ke Gusti Allah dibere angin teu Gusti Allah engke ge aya angin ke gempa emang ieu mah wahadi ada tu dahri walaysat biuqubatin minallah lain siksa Allah ieu mah kejadian alam tiba heula na geus kitu nurun ka urang ayeuna nu mantak caknya nanggeus pakunu ada ma antum ada geus sing araya maneh mah maneh bae geus ulah nyaritakeun Allah geus mah lain siksa Allah lain kejadian alam maka lamun ku Gusti Allah geus diperingati melalui paila melalui panas tapi teu daek iman ka Gusti Allah teu daek sadar merendahkan diri ka Gusti Allah ketunggu cek Gusti Allah ujung-ujungna fa'akhadnahum baghtatan wa hum la yashurun teh ku Gusti Allah disakalikeun siksana baghtatan teh sakaligus kaget sekonyong-konyong wa hum la yashurun bari manehna teu nyaho kana waktu datang na memena sugan aya kitu warning sen-sen teu aya langsung bae emang kamari ieu waktu aya tsunami Aceh teh emang aya peringatan teu aya jeger kabeh ka bawah waktu kamari ieu di Padang emang aya peringatan awal geus ku Gusti Allah diperingati awal tapi kaberani itu udah tetap teu iman gak gempa sabaraha ribu manusia anu henteu disalat teu Sukabumi gempa Garut gempa Yogyakarta gempa nu kuari mata anu celian nu pengkor anu leungeunnan dan lain sebagainya masih kadeuleu keneh kurang Yogyakarta teh tapi tetep teu iman ka Gusti Allah awas cak Allah namun ku aing kuari peringati melalui panas ku aing diperingati teu aya hujan
sawah-sawah batela dan lain sebagainya hawa anu sakieu geus henteu benyatu jeung urang panas luar biasa eta teh sing inget sia-sia teh nang aing ieu cuaca nang aing panas nang aing balik atuh ka aing cak Gusti Allah lamun sia balik ka Allah aman ku aing sia tapi lamun sia teu balik ka aing ieu kejadian alam deleukeun ku aing sia lamun ku aing teu didatakeun bagtatan awas tuh mentak ngeri orang sing lobakeun istighfar ku ari ge ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di lembur-lembur ayo istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi minimal 70 astagfirullahalazim wa atubu ilaihi atau anu panjang astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika wa a'udzu bika bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ta eta baca cenah panjang ting teh kiai nu pendek bae astagfirullahalazim li wal walidayya la sabilukum la jibati alayya jamu Muhammad eta ge panjang kene cenah kiai nu pendek bae astagfirullahalazim wa atubu ilaih eta ge panjang kene sia moal ngamaca ieu sia mah panjang keneh bae lobakeun baca istighfar balik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran hujan-hujan anu aya di sekitar urang encan hujan murni sing ade encan hujan murni ieu mah hujan buatan teh pemerintah supaya ulah ngebul teuing mantap urang tetep sulobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ieu kurang keur dicoba ekonomi keur rada carut marut bagi anu bergelut di perekonomian kuari emang kerada carut marut pertanian ribuan hektar nang Allah aya nu geus kekurangan cai urang ulah seserian di urang aya hujan lain hujan asli sebab hujan asli mah diawali ku guludug jeung kilat ieu mah guludug kilat mendung hujan sing inget hujan asli awal kilat jeung guludug ketika geluduk juga kilat lain asli hujana ieu mah sakadar peringatan jeung urang hati-hati ulah obrot teuing tetep urang make caina lobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ajakan di lembur ku urang babalik ka Allah komo datang ka kafir-kafir arasuk Islam minimal urang nu agamana Islam tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa nakir kibatit Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa nakir Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim katujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sambilan Nabi Ishaq 10 Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf 12
belas Nabi Ayub, 13 Nabi Syuaib, 14 Nabi Harun, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Ilyasa, 17 Nabi Dzulkifli, 18 Nabi Daud, 19 Sulaiman, 20 Nabi Ilyas, 2 hiji Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 22 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 24 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal ayat dari Nabi dugi kapoe, moal ayat dari Nabi dugi kapoe. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Rakib Atid, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar wa Nakir, Rakib. Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha. Kahiji Nabi Adam, kadua Nabi Idris, katilu Nabi Nuh, kaopat Nabi Hud, kalima Nabi Saleh, kagenep Nabi Ibrahim, ketujuh Nabi Lut, kadalapan Nabi Ismail, 9 Nabi Ishaq, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Syuaib, 14 Nabi Harun, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Ilyasa, 17 Nabi Dzulkifli, 18 Nabi Daud, 19 Sulaiman, 20 Nabi Ilyas, 2 hiji Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 22 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 24 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal ayat dari Nabi dugi kapoe, moal ayat dari Nabi dugi kapoe. Allahu
illallah la ilaha Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'al wa awsil wa balligh thawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim wa ma dzakarnahu wa ma sabahnahu wa ma sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila arwahi jami' masyayikhina wa ila arwahi abaina wa ummahatina jaddina wa jaddatina khususan ila ruhi abi wa ila ruhi ummi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum mufratan min hufarin niran. Allahumma ij'al ni'matana da'imah wa daulatana qa'imah wa auladana wa talamidana ulama wa la tusallit alaina zalima wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tasabaqtana zi imanana warzuqna ya Allah khairai dunya wal akhirah. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa inna rahmataka awsa'u min dhunubina. Allahumma illam nakun ahlan an tablugha rahmatan nablugha rahmataka rahmatuka ahlun an tablughana ya na wasi'at kulla shay'in arhamar rahimin. Taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.